Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, dzit tauli wal ifdali wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma damatil ayyamu ala ta'aqubil azman, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad anu hormaten simkuring, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, utamina pangarsana Ahinal Mukarram Kiai Haji Muhammad Sholihin, oge Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mamal, wabil khusus kasepuhan guru orang sadayana Bapak Kiai Haji Yunus kali Ibu Nyai sakola wargi, hormatan orang sadayana anu mudah-mudahan salamina diparingan kagiatan ku Allah Subhanahu wa taala kangge masihan ilmu ka urang sareng putra-putri urang sadayana. Bapak, Ibu, wabil khusus wali santri anu sami hadir, anu ku pribadi sepi hormat sareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para santri santriwati sadayana anu dibikadeudeuh, mudah-mudahan anjeun sadayana sing janten putra putri anu janten kabanggaan Ibu Rama Aranjeun sadaya, anu janten kabanggaan junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon sim abdi nyebatkeun aranjeun sadaya sing janten kabanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, margi dina salah sawios hadis Nabi ngadawukeun, kin di yaumil kiamah kami rek paloba-loba umat jeung nabi-nabi nu sanes. Katos Bu, saur Kanjeng Nabi, kin di yaumil kiamah kaula rek paloba-loba umat jeung nabi-nabi nu sanes. Jadi upami Kanjeng Nabi umatna seueur, nawiskeun Kanjeng Nabi bangga. Tapi sing janten umat anu berkualitas, ulah matak ngisinkeun Kanjeng Nabi. Naon lo bageh para ruguh mah matak ngerakeun. Mohon Bu. Kasepuhan sadayana, alhamdulillah sim kuring araos bingah
diulem ku pangarsa mamakai Haji Unus sakulawargi kanggo ngahadiran ieu haflah Maulidin Nabi sareng Khatmil Quran. Pilang baranya punya urang sapertos Ibnu Mas'ud mah. Bu, terang Ibnu Mas'ud saha? Ibnu Mas'ud teh salah sawios sahabat Kanjeng Nabi anu ahli Quran. Suantena teu kinten saena. Kanjeng Nabi kadang kawis miwarang ka Ibnu Mas'ud kanggo maoskeun ayat Al-Qur'an. Saur Ibnu Mas'ud Gusti, kunaon Gusti miwarang abdi maos Quran padahal Al-Qur'an teh tos dihafal ku panjenengan dohron wa batinan. Kok miwarang sim abdi? Gitunya. Kanjeng Nabi kaula seneng mirengkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an diaoskeun ku anjeun. Salah sawios kasayan Ibnu Mas'ud teh Bu, menurut salah sawios riwayat anjeunna pasosonten lamun enjingna teu sempet sering kuliling ka kampung-kampung. Upami maonan hiji bumi di pinggir jandela teh nguping gitu nya Bu nya. Ngupingkeun naon Bu? Sanes ngupingkeun rahasia eta nu gaduh rompok sanes. Bilih-bilih eta nu gaduh bumi teh nuju ngahatamkeun Al-Qur'an. Saupamina kaleresan anu ka dongkapan ku Ibnu Mas'ud dikupingkeun nuju bade ngahatamkeun Al-Qur'an, anjeunna teu segan teu izin permisi nuhungkeun widi lebet ka bumi bade ngiring ngadangukeun Khatmil Quran. Masya Allah. Tiap dinten gitu Bu. Kunaon? Karena hoyong kahana kaberkahanana Khatmil Quran. Maka abdi ngaraos bingah ieu. Yes. Alhamdulillah. Ibu bingah Bu. Ikhlas ibu bina ka dieu. Alhamdulillah. Nah, Ibu sadayana ieu teh sesuai sareng dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana hatta yahtimahu kanat lahu indallah dakwatun mustajabah imma muajjalatun wa imma muajalatun. Pihartoseunana sing saha jalma maca Quran dugi kahatam maka eta jalma dijamin ku Gusti Allah doana diijabah. Imma muajjalatun bisa jadi doana tokcer lamun bahasa budak mah kitu nya. Sapahoyong diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ayeuna menta diijabah ku Gusti Allah. Eta namina imma muajjalatun, sesuai sareng kahoyong anu ngadoa ka Gusti Allah. Doakeun nya Nang. Jang. Adi tos ngadoakeun ka Ibu Rama. Yakin diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana nu kempel di dieu hajat-hajatna diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mong Ibu sadayana ulah kayak dugi ka bumi. Mana saur Pak Haji Ade teh doana diijabah geuning. Kurang tegas mentang keur kieu bae. Tah Ibu sadayana saur Kanjeng Nabi imma muajjalatun wa imma muajalatun angge hamzah. Mun tadi mah ngangge ain aya kalana doana dienggalkeun diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya kalana doana teh kin ku Gusti Allah teu enggal dipasihkeun tapi engke dipasihkeun dina waktu anu paling dibutuhkan. Ibu sadayana adu urang mah anu teh hayang ayeuna menta hayang diijabah. Mohon. Ibu abdi naros, Ibu sok ngiring arisan. Osok. Eta teh Ibu ngiring arisan teh kumaha sih tujuanana?
supados engkin di mana aya kabutuh nu rada ageng teh mohon gampil datos nyengcele tah kitu Allah nu maha uningan nya anu maha nyaah ka urang jih diijabah ayeuna mah engke bisi engke kabutuh leuwih gede hese mendingan engke bae disimpen ku Gusti Allah. Jadi ibu sadayana Allah ngadawuh dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum hegeura ngadua marenah kabeh ka kami astajib lakum ke kami rek ngajabah et nyumbadaan doa aranjeun tadi ijabah teh doa urang ku Gusti Allah tiasa janten Allah ngaijabah sesuai sareng kahoyong urang mohon aya kalana ku Gusti Allah teu diijabah sesuai kahoyong tapi digantos ku langkung sae ku langkung maslahatna Allah anu langkung uningan aya kala anu katilu dicengcelengankeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kin kangge dipasikeunna di yaumil akhirat anu bana kabutuh urang kana rahmat Gusti Allah teh teu kinten ageungna teu kinten butuhna kana rahmat Allah Subhanahu wa taala yakinnya punya nah tadi ibu sadayana khususna abdi tumaros ya kawali-wali santri bapak ibu sadayana bingah bu putrana ayeuna parantos tiasa ngahatamkeun Al-Qur'an bingah leres bu urang ayeuna nguping ningali nyaksenan putra putri urang maoskeun Al-Qur'an Masya Allah tangis bahagia mohon bu di dunia tos dibuktoskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kabungah urang ningali putra urang tiasa ngahatamkeun Al-Qur'an komokin mah di akhirat janji Allah sesuai anu disabdakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin di akhirat aya ibu rama anu ku Gusti Allah di yaumil mahsyar dipasihan mahkota anu hargana moal kapeser ku dunya sareng saeusina ibu rama tadi tumaros ka Gusti Allah ya Allah anugerah anu sakinten agungna ieu tina naon karaosan mah abdi teu tiasa ngamal anu sapertos kieu bakal kaingka balesan di Gusti diwalar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi fadli waladika ala qiraatil Qur'an au kama qol ieu teh padilahna putra-putra anjeun maos Al-Qur'an balasan di kami keur aranjeun anu ngadorong anu memberikan motivasi anu miwarang putra-putri anjeun kanggo belajar Al-Qur'an bingah kinten bu Masya Allah tangtos nya punya bingah maka ibu sadayana mudah-mudahan kabahagiaan ieu terasan sing janten kabunga urang dugi ka urang nah putra-putra orang tiasa ngabanggakeun ngabingahkeun urang ti waktos urang masih jumeneng duwi ka urang tos maot karena ieu Al-Qur'an teh sebagai dasar pondasi mencetak putra-putri anu saleh margi saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin lamun jalmi geus maot putus sadaya amalna teu tiasa kumaha-kumaha nu rajin salat ngeureunnan salatna nu rajin zakat eureunnan zakatna mohon bu sadaya putus teu tiasa ngamal naon-naon anu bisa ngahasilkeun ganjaran illa min salasin kecuali tina 3 perkawis sedaqatin jariyah nu kahiji sedekah jariyah ibu sedekah jariyah teh seueur rupina mohon bu termasuk ngabiayaan putra-putri urang kanggo pendidikan agama eta oge kalebet insyaallah sedekah jariyah anu bakal ngalir teras ganjarana ka urang di mana urang tos wangsul ka rahmatullah investasi akhirat ieu teh nya putra-putri urang teh cengcelengan akhirat illa min salasin sedaqatin jariyah awaladin sholihin yad'ulah atawa anak soleh anu ngadungakeun ejang
Tadi ibu Masya Allah satajan acara hotmil Quran putra putri orang tadi parantos nampilkan tiawit awasan parabot salat tikawit usolli duwi ka doana mohon bu di akhir dukun doa Allah magfirli wali walidayya warhamu makama rabbayani shaghira apa eta teh teu bingah ibu didungakeun upami urang selaku orang tua teu ngarasa bungah ku ayana putra putri urang soleh harapan naon deui atuh anu dikahoyong ku urang teh lamun lain anak anu karena anak anu soleh anu bakal nyelametkeun urang dunya oge akhirat kabungah naon deui nu dipikahoyong ku urang lamun teu bungah nempo putra putri urang awaladin solihin yad'ulah mangga ibu ngan sakali deui anak teh teu bisa ujug-ujug soleh kitu bae ngon tangtos aya ikhtiar ti urang anu janten ibu ramana salah sawiosna dididik mohon bu teu tiasa ngadidik di piwarang alhamdulillah mungkin karena ibu-ibu sadaya bapak tos sibuk pada melan nya teu tiasa oge manawi nu tiasa ge kadangan teu sempet dirompok masuk hararese nuru budak teh mohon terus bu ya punten abdi ge kesebutna masuk ajaran budak tadi pas ngajaran anak sebek sorangan mah hese bu teruskeun ka pake hiji maka dikongkonkeun ka itu ka pasantren gitu mohon nah waladin solihin yad'ulah didongakeun ditirakatan mohon bu nah, dicontohan jeung dibiayaan mun gaduh biayana mohon eta ikhtiar urang hayang gaduh putra anu saleh awalidin solihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u atawa ilmu anu bermanfaat insyaallah putra-putra orang tos dibekelan dasar pendidikan Al-Qur'an insyaallah manfaat mohon ibu padilah Al-Qur'an teu kinten agungna mohon Al-Qur'an teh janten pedoman hirup urang kangge dunya akhirat salah sawios padilah tina aosan Al-Qur'an damping ngadawuhkeun kieu in aradtum aisa suada wa mauta syuhada wan najata yaumal hasyr wal dhilla yaumal har wal huda minad dhalalah padimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaiton warujhanu fil mizan saur Nabi lamun aranjeun hayang hidup bahagia jadi jalma anu bagja dunya akhirat in aradtum aisa suada lamun anjeun hoyong ieunya hirupna seperti hirup jalma-jalma anu bagja hayang bu bungah dunya akhirat salamat dunya pasti kahoyong sadayana ge wa mauta syuhada oge lamun anjeun hoyong jadi jalma nu mautna maut syahid Masya Allah kumaha bu jalmi maut syahid teh jawalasana teh sanad angin jannatun naim surga anu pinuh ku kanikmatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala bahkan jami nu maut syahid mah maut syahid ngabela agama Allah janajahna oge teu kenging diadusan teu kedah disolatan kapana cukup ku kain anu dianggona hartosan naon tos seueur ku magfirah sareng pahala ti Allah Subhanahu wa taala hayang bu maut syahid hayang atuh kudu ka Palestina teu ka jalur gajah mati konyol eta in aradtum aisa suada wa mauta syuhada
wan najata yaumal hasyr. Hoyong salamat dina arah mahsyar. Di arah mahsyar dikumpulkeunana sadaya makhluk Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar. Ibu kabayang jami kawit Nabi Adam ila yaumil kiamah kumpul di arah mahsyar. Nah, anu saur keterangan panasna luar biasa. Patumpuk-tumpuk jalmi milarik kanggo anu nyalametkeun dirina tina azab sareng pakewuhna poe mahsyar. Di dinten etat hampir jalma teu kenal kanu janten ibu ramana ge. Komo ka babaturan anu sakedar di dunjana kenal biasa wungkul mah. Seolah-olah teu kenal. Karena pakewuhna dinten mahsyar. Api neraka ngaguruh panas luar biasa, malaikat ngagiring ngabantun sagala ancaman. Yaumal hasyr wa dhilla yaumal har, jeung lamun anjeun hoyong menang pangiuh-ngiuh dina poe anu teu kinten panasna nyaeta di yaumil mahsyar. Mungkin diantawisna nyaeta aya iuh-iuh ti Gusti Allah nyaeta arasna Allah Subhanahu wa taala. Wal huda minad dolalah, lamun anjeun hayang menang pituduh dijauhkeun tina kesesatan, kasasaran. Ya bahasa ayeuna mah meureunnan sasar teh apakah sasar nyimpang tina ajan agama bisa oge sebutna mah sasar teh galau, ya punya parusing, tadi itu nama jadi stres, naudzubillah, ya, pusing kunaon, usagala lah, mohon bu. Ya. Wal huda minad dolalah, paadimu qiraatal Quran, hegeura sanggengkeun biasakeun maos Al-Quran. Lamun hoyong jadi zaman nu bagja dunya akhiratna, teras hoyong mau syahid, hoyong salamat di yaumil masar, hoyong kenging pangiuh-ngiuhna di arah masar, oge menang hidayah ti Gusti Allah, salamat tina segala macam kaurus kasusah kesesatan. Padimu qiraatal Quran, biasakeun langgengkeun maos Al-Quran. Fa innahu kalamur rahman, margi Al-Quran teh kalamna Gusti Allah nu sifat rahman. Wa hisnu minasyaiton, oge benteng tina godaan setan. Penjagaan tina gangguan setan. Ya paling teu urang sok aya diantawisna surat-surat Al-Quran kanggo urang ngusir setan. Aya surat Al-Falaq, aya surat An-Nas, namanya Al-Muawwidzatain. Seueur padilah-padilahna aosan Al-Quran teh. Huda wa syifa, memang Al-Quran teh petunjuk oge janten obat. Obat dohir, obat batin. Nah, padimu qiraatal Quran. Warujhan pil mijan oge eta aosan Al-Quran nu diaos ku ang teh kin di akhirat bakal jadi tambahna berat timbangan kana amal kasae. Ya. Allahumma amin. Kan dina surat Al-Qari'ah diaoskeun fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka sing saha jalma sakulat abot mawazinuhu timbangan amal kasayanana fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka eta jalma engkin di akhiratna bakal aya dina kahirupan anu diridoan, tegasna kaing ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala, kaing pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong itu punya. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, lamun jalma timbangan amal kasayanana enteng berat keneh kana kagorenganana, mohon bahwa apa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah,
maka tempat balikna teh neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, naon si ari ka neraka hawiyah teh? Narun hamiyah, nyata api nu teu kinten panasna. Naudzubillah. Ibu dawam bu maos Qur'ana. Insya Allah. Nya. Nah, mudah-mudahan naon anu tadi tos disaurkeun janten motivasi kangge dorongan urang teras urang dawam maos Al-Qur'an. Tapi kira-kira seueur keneh maos Qur'an tah seueur keneh ningali HP Bu? Seueur keneh maos ayatul Qur'an tah seueur keneh ningali WA. Nah, tapi nya alhamdulillah Bu nya paling henteu ya sadinten sakalimah. Saja begitu Bu. Nabi ngadaukan nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Ya. Sok geracaangan bumi-bumi aranjeun teh ku maca Al-Qur'an. Upami hiji bumi diaoskeun Al-Qur'an kaluar cahaya nembus dugi ka arasna Allah Subhanahu wa taala. Tah, itunya Bu nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujang sadayana. Tadi Pak Haji Ihin teh, pakai Haji Ihin. Duh. Alhamdulillah, nah gitunya. Barudak tiasa dihatam Al-Qur'an, mun tiasa neras. Bu, mun tiasa diteraskeun ka pondok atanapi ka pasantren atanapi diteraskeun ngaosna paling henteu mah dugi ka SMA cenah kitunya. Aya keneh Pak Ustad anu SMA masih kersa ngaos. Jarang-jarang. Margi ibu masih labil. Upami ku ibu ramana sakieu keneh tos da geus hatam Qur'ana geus teu kata jeung deui teu naon-naon. Waduh ibu hanjakal masih kene seueur gogoda, masih kene seueur tantangan, masih kene labil murang kalihnya Bu nya. Teras diaping, diarahkeun, dimotivasi, didorong sangkan teras nuhun tiasa diteraskeun ka pondok. Teu tebih ge aya Raudhatut Thalibin, aya Manbaul Ulum, aya Al Mansur, seueur di nusarakatnya Bu nya insyaallah. Ya jang entong cekap mung dugi ka ayeuna teraskeun mohon. Kudu luhur cita-cita teh nya. Lamun cita-citana pendek moal bisa ngalangkah kanu jauh. Mohon. Jadi lamun kahayang 100 meureun 50 mah meunang. Mohon. Tapi lamun kahayangna salawe malah meunang 50. Leres. Jadi kudu luhur cita-cita teh. Mohon. Aya pepatah mengatakan itu himmatur rijal tuhbitul jibal. Cita-citana pemuda atau barudak anu kuat bisa ngaruntuhkeun gunung. Jadi al insanu yatiru bi himmatihi wa tairu yatiru bi janahihi. Keur manuk mah hiber teh make jangjang, mohon. Si ujang mah nok hiberna make cita-cita anu sing gede kahayang. Mohon. Teruskeun anu manawi nembe hatam juz 30 hayang hatam 30 juz mohon. Nu hafal juz 30 sing guda sing kudu hayang hatam atanapi hafal 30 juz. Leres. Nah, gitu. Sing panjang cita-cita sing gede hate. Taya oge priyogi dorongan motivasi tinu janten Ibu Ramana. Ibunya. Ya Allah. Lajang kasepuhan sadayana tadi aosan Al-Qur'an
anu tos kurang kadangu khatmil Quran sing janten berkah ya punya penyejuk hati ya. Terus jelaskin di akhirat mah putra putri orang anu teras maos Al-Quran teh ganjarana terus ngalir kanu janten ibu ramana. Mudah-mudahan ya dorongan semangat kangge putra putri orang sadayana lajengkeun sekali deui lajengkeun pangaosanana. Tadi oge pakubu tos masihan motivasi nya. Masihan semangat teraskeun. Ta ibu sadayana manawi tadi oge Pak Ustad Uba tos ngaturkeun ribu nuhun. Pak kanaon Pak pengasuh sareng keluargi para ustad sadayana itu hoyong nama meren ibu-ibu teh masihan walesan teh anu sakinten nya bunya mung caurna teu tiasa masihan walesan anu rupi naon-naon mung tiasa ngadoakeun eta oge alhamdulillah rangtosna doa ti ibu-ibu sadayana kangge pengurus di dieu mudah-mudahan Pak Kiai sareng Ibu Nyai Pak Ustad Opik sareng Ustad Nusanesna Ustadah Nusanesna diparingan kakiatan kasobaran naon Bu margi ngurus murang kalih teh karaos ku abdi sesah ya punya sekali dia sesah diajar ku nyali ramah rewel budak teh betul terang naon ari ku guru nama di sakinten karosnya punya nah, di orang sholat kadang-kadang sesah ya terus kongkonkeun bae kamu sholat ka madrasah ini punya ya Allah yang sing jadi jalma nu mulia mohon salah sawios kamuliaan teh diantawisna sahiji orang taat kanu janten ibu rama oge sing takdim kanu janten guru ya upami ujang si enok tacan bisa mulang tarima kanu janten guru doakeun guru-guru orang sadayana sing paringan panjang yuswa sehat sagala hajatna diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sagala amal saena ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah margi ibu sadayana saur Syekh Al-Jarnuji ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabu hibdon ala kulli muslimin hak anu paling utama ku urang dicumponan teh hakna anu ngaulang putra putri urang sadayana ya wajib hukumna memperhatikan ya hak-hak anu janten guru bahkan saur saya ajar nuji upami aya guru ngajaran putra urang ngan ukur sahurup hak diberi hadiah sabaraha alfu dirhamin 1000 dirham duka sabaraha 1000 dirham teh Ustaz satu huruf upami bade diupahan ngajaran sahurup eta 1000 dirham ge benang wenang ya punya upami aya guru ngajaran sahurup ka putra urang pawa menta diupahan 1000 dirham ulah diwada mohon margi mahal ilmu teh mahal margi ari ilmu teh warisan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalm Kanjeng Nabi teu ngawariskeun naon-naon. La yurisuna dinaron wala dirhaman. Teu ngawariskeun ka umatna dirham, teu ngawariskeun dinar. Walakin yurisunal ilma. Para nabi teu ngawariskeun ka umatna teh ilmu. Wa man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Namun jalma menang ilmu berarti menang warisan anu sampurna. Malah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
nyarioskeun ana abduman alamani harpan wahidan. Ye Ali ye siap jadi hambana jalma anu ngajaran kaula sanajan ngan sahuruf. Lamun eta jalma anu ngajaran hamba kaula sahuruf erek ngajual gitu nya. Insya abaa lamun rek dijual mangga siap. Jadi Sayyidina Ali siap jadi hamba jalmi anu ngaulang sanajan sahur. Dijang sing tiasa mulang tarima nya. Jadi hari namina guru mah teu aya naon cenah cek bahasa mah teu aya bekas mohon. Teu aya bekas guru mah salamina guru. Insyaallah mun ujang nok takdim hormat kan ujantan guru ilmuna manfaat hirupna barokah dunya oge akhirat. Nah, tingalilah contoh-contoh kasepuan orang sadayana. Mamake Haji Alimuddin, mamake Haji Athoillah sareng sanes-sanesna. Eta biografi teh ternyata salah satu sosok atau figur anu teu kinten takdim sareng hormatna kanu janten guru. Diteraskeun ayeuna ku putrana mamake Haji Ihin. Punten sanes ka alam payunana ya. Abi 2 kali angkat sareng pake Haji Ihin. Hiji ka Banyuwangi. Nyempetkeun eta ziarah kanu janten ibu nyai. Kanu janten guruna sampai mondok ngawengi. Aduh, mun abdi mah duka teuing kitu teh. Kamari ka Bandung nyempetkeun pupus di Cianjur ka ditu. Nah, ieu salah satu anu priyogi contoh ku urang sehingga abdi kan kabitana bae, can tiasa nurutan sapertos Ki Haji Ihin. Janten hapunten ujang sadayana sing janten hiji pesen ti abdi teraskeun ngaosna ulah aya istilah tamat SD tamat tajuk tamat Quran teu ngaji deui diteraskeun kae deui bari di bimbing ku nu janten Ibu Ramana. Ibu sadayana abdi rupina tetiasa panjang lebar ka Pak Ustad Opik teh kuning orang abdi masian ngoidoh biasana Ki Haji Ihin giliran saurna teh abdi sabar-sabar tetiasa masian tausiah ka janten kasepuhan sadayana mung sakieu katiasa abdi mudah-mudahan aya manfaatna khususna kaum Opik biade abdi tina sagala kahilapan mudah dihapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.